Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Dina Mara. Anu biasa sok kadangkeun dongengnya tanapi dongeng Sunda wargi dina channel Edman Dina Mara. Tak kumaha wargi sadayana ya. Bawa istri pameget nu anu sepuhna anu biasa sok kadangkeun ieu dongeng. Kumaha sadayana daramang wargi nya pamugi bae sadarehatnya wargi utamina mah sehat jasmanina sehat rohanina digambil rezekina oge ditebikeun balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin eta pisan nu dipihara pusim kuring siang kalayan wengi wargi anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda karangan Kideksa dina judul ngadu teluh warginya ngadu teluh ya teluh ingkig wargit jeung sabangsana gitu ta dinten ieu teh warginya ta bagian anu ka 30 warginya dina bagian anu ka 28 urang nyarioskeun si Abah harita anu budakna teh cenah teu tiasa mapah lumpuhnya wargi nyaman ta bantosan ka Mang Astam teh kitu tah. Da kumaha atuh halajengna ieu carita wargi sadayana. Sumangga wae wilujeng ngadangkeun dugikeun ka rengsena oge. Ieu mah mangrupikeun dongeng warginya ulah dikait-kaitkeun jeung anu sanes kitu tah. Mangga urang kawitan ngadu teluh bagian ka 30. Syukur Abah gerek menta tulung ka Jang Astam ieu teh. Kumaha sanggup Jang? Si Abah mani keukeuh harita hayang menta tulung ka Astam. Aduh Abah. Sararesna mah abdi teh isin bah. Margi henteu rumaos gaduh pangabisa. Nanging ari Abah percanten mah kanu maha kawasa. Sarta kapercantenan eta buleud dibarung ku kayakinan nya cebi we cana ka dieu urang tarekahan mugi-mugi we kapercantenan Abah teh janten sabab kana lungsurna pitulung ti Allah nu Maha Kawasa. Margi ari abdi mah ngan darma metakeun akal tarekah Abah ukur jadi cukang lantaran ibarat sasak mentaskeun anu aya kahayang ditampi sareng teu namah gumantung kana milik masing-masing. Tah kitu we ti abdi mah bah. Ceuk Astam apik pisan rek narima pasen teh. Ih, Abah mah percaya penuh. Moal loba neumleuhkeun ka ujang. Da heueuh naon ge di alam dunya mah gumantung kana Maha Kawasa. Tapi apan kanyaah ti nu Maha Kawasa teh moal datang lamun teu ditarekahan heula tah. Dari ibarat urang we hayang nginum cenah moal bisa nginum lamun teu neangan cai gitu. Keun ku Abah rek dicokot budakna. Ngan pas die engke pas sore da ayeuna mah Abah ge boga hanca ieu rek nurunkeun heula barang tina parahu. Kamana candakna Jang ka dieu tanapi ka bumi. Ceuk si Abah mani marah mai gede harapan. Upami sore mah canda karompok we bah terus uninga bumi bisumini Astam malik nanya oh Sumini nu kagungan warung ieu lain mohon anu kagungan warung ieu nya terang atuh Jang geus sohor eta mah sabab baretona ge eta teh juragan kapal eta teh Abah ge kungsi jadi padamal anjeunna sabarahaeun Jang tempe 2 sanggu sapiring setengah cawa amon hiji bakomole jeung pahpirna. Ceuk si Abah bari nunjukkan barang-barang anu dicokotan ku manehna 1.400 Abah cereng dibayar kontan nyisama serieutik tapi terus nukang bari malikeun goreng oncom nyisama bunga hatena sabab durutkeun katerangan bisumini biasana mah nu jajan teh sok ngaranjuk cenah kawas anu ngahaja hayang puas kana boga warung.
Tapi ayeuna mah kontan carang anu nganjuk teh. Permios jangnya kitu ceuk si Abah nangtung bari nyakuan bakomole. Mangga Abah mangga tembal Astam. Abdi ge permiose Kang ieu teh. Ceuk si Jajaka bari dongko hormat. Mangga jang mangga keke. Teu aya nanaon ti Abah. Teu aya ngawartosan kitu we nanging upami teu repot mah engke pasosonten diaturan linggih karo rompok. Upami bade aya tamu mah sawios lah. Pun bapa we anu bade ka bumi akang. Ih, ulah waka ka mamana can jag-jag pisan mah jang. Keunai akang rek ka bumi ujang ari penting mah. Mangga kitu ge atuh permios Kang. Nya mangga. Anu jarajan harita tinggal renghap sajeroning barang dahar teh bari ngadengekeun gunem caturna antara Astam jeung si Abah katut si Jajaka anu bieu teh. Nya atuh geus kitu mah barang dahar teh nungtutan carengkat anu barang dahar teh. Cerung-cereng harita malayar sakumaha mistina teu aya nu nganjuk ngahutang. Biji duaan bu saurang balik saurang bus tiluan kitu jeung kitu sapopoe teu aya alatna. Kadangkala geus magrib ge can naon masih keneh merul keneh nu jajan teh can ditutup warungna. Atur rada kawalahan Astam jeung Nyi Salma teh. Komo lamun teu dibantuan ku si Rahla leuwih ripuh teu kaladangan anu jarajan teh. Tawargi sadayana kitu deui kaayaan Astam jeung Nyi Salma teh harita. Lamun beurang mah manehna teh dagang di warung, pas sore di imah geus nyampak pasen gitu. Malah anak si Abah gigis aya ditungguan ku Bisumini teh. Tetela margi. Omongan jelema teh jadi kenyataan. Jadi Astam teh bener-bener jadi tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, sok sanajan cukang lantaran ngan ukur diurut ku cai panas teh. Tapi anu parotong suku atawa tulang naon bae taralila ukur saminggu sok terus sager. Jeung aneh di wargi disaprak aya Astam di lemur eta nya aya we anu cilaka teh. Lamun teu labuh nya katinggang barang teas, lamun teu kitu gerelut jeung babaturan, lebih ka tatu matak potong tulang nya datang ka imah Astam marenta tulung teh. Nya tungtung nama harita ngaran Astam teh beuki jadi sabibir hiji. Jadi kacapangan balarea, jadi bukur catur urang lembur, bahan carita urang desa. Malah lila-lila mah harita nu daratang menta tulung teh lain potong tulang wungkul anu gering panas tiris anu nyeri beuteung liut jeung sagala rupa oge kasakit daratang ka Astam. Disangkana Astam teh sagala bisa mimitina mah Astam ge harita kekepehan embung narima nu sejen edacan ka irong atuh pi bisaeunana. Tapi anu menta ubar teh maksa nya akhirna dikeureuy bari hatena panteng ka Allah Nu Maha Kawasa. Jadi Astam pinuh ku kayakinan yen manehna teh teu bisa nanaon sagarupa anging ku pangersana Allah anu Maha Kawasa. Berkah wargi diijabah sapanenjana anu menta ubar teh calager kabeh ngarasa sugema. Malah teu saeutik anu mulang tarima ku duit ku beas, ku hayam jeung sajabana, sabogana atuh jadi loba rejeki malah mun menta mah jigana sagala rupa ge moal burung kacumponan. Ngan Astam mah teu wanian barang penta dan niatna ge estu rek nulung kanu keur butuh teh. Kocapkeun wargi dina hiji mangsa kaparengan keur hadepoena arita teh. Nya kira-kira wanci saria kelayung. Astam jeung Nyi Salma dariuk ditepas. Bisumini anu geus jag-jag pisan aya kitu deui si Rahla tara pajauh ayeuna mah. Kayaan matak seger pikabetaheun
Langit lenglang atuh taya aling-aling, manuk recet di sarada, patembalan di nadahan kai. Di kajauhan kadenge sora manuk titiran, ngelak bae, matak betah jeung matak waas. Kang, abdi mah bet asa ngimpi ieu teh. Ceuk Nisama ngamimitian muka carita. Panona mencerong kaburuan, neuteub kembang anu keur mangkak disamberan ku Bang Bara. Asa ngimpi kumaha sama pan sidik nyaring can sare ieu teh. Ceuk Astam bari kerung ari Bisumini ukur seuri. Nya asa ngimpi ari ras ku nasib diri. Teu sangka bet bakal manggih kasenangan cara kieu. Rasaan teh rejeki teh murudul turun ti langit. Daratang ku sorangan jiga ngahaja disayagikeun ku urang. Geura Kang anu ngirim waluh can kadahar. Tadi geus joldi anu ngirim sampe manisa tanggungan. Acan beas lauk kalapa jeung loba we Kang. Jeung aneh dinu jajan teh teu saat-saat dagangan tara nyesa unggal poe beak wae. Kumaha ieu teh nya Kang nya? Da abdi mah asa dina pangimpian ieu teh. Ceuk Nisama bari keukeuh asa dina pangimpian cenah. Ari Astam seuri malah Bisumini oge harita miheulaan nempas. Ih Nyai ari taeun teh bet sok kitu. Rejeki teh aya nu ngatur. Aya nu naon teh adum anu aya candolina maksud teh. Unggal manusia ge aya rejekina ngan tangtu henteu sarua nya. Jeung teu naon teh manjang sarilana. Sakapeung untung mujur sagala lancar jeung kaarti. Tapi sakapeung mah hese kitu salah kieu lain nya. Nya teh semplek nincak semplak tara beunang di sisi lihan. Ayeuna hidup keur mujurnya keur untung. Cirining diasih ku pangeran. Terimakeun bari jeung ulah poho. Syukuran muji kana kakawasaan Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Tamangfaatkeun rejeki teh. Sabab tara loba unggal mangsa. Kitu ceuk Bisumini. Dalaras bi kitu pisan eta teh. Kapungkur mah basa abdi nuju sangsara. Nah dasa sumpeg pisan usaha teh. Padahal mah kudu kumaha. Usaha ti susu ti dungdung. Care keulangan anak mah nepi ka duguh lupet nyawa. Init subuh datang poe. Tapi tetep we kurang jeung kurang wae. Malah mah bet naon kabeh dieu kurang meureun. Da ukur mahikeun saharita. Di teanganana mah sapoe jeput. Di daharna mah setengah jam oge henteu. Kitu ceuk Nisama. Ye sama pan hujan ge tara gede wae. Aya meujeuhna, aya miripis, aya ngan angke bungkul. Tampolana halodok panjang, aya kana genep bulan. Rejeki ge kitu. Tara loba salawasna. Moal kurang salilana sabab sakumaha ceuk bibi tadi nya. Tah rejeki teh aya nu ngatur. Ayeuna mah tinggal ngalenyepan we kudu kumaha sikap urang ayeuna. Mun keur eueuh nya kudu sabar bari ikhtiar. Mun keur loba tarimakeun bari syukuran. Atuh sanjabana ti kitu nya pantes mun ayeuna meunang rejeki loba pan peurihna ge geus kaliwat. Sangsarana ge geus kasorang. Ieu teh hiji kahiji hasil tina kuru cileuh kental peujit. Atuh ladang tatapa tidakat bari nenda kanu Maha Kawasa. Jadi teu kudu ngarasa heran urang teh. Tah kieu geuningan kawasana pangeran teh teu heseun ngarubah nasib jelema lamun jelema daek ikhtiar. Kitu tah sama. Ceuk Astam bari pepeta Nisama unggut-unggutan sirahla oge mani calohok milu ngabandungan. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda nya dina channel YouTube dina channel Madina Mara. Teh dongeng Sunda kusim kuring dikintunkeun dikumkeun ka sadayana warginya bu anu caketna anu tebihna atuh khususna di Jawa Barat umumna mah
sa Indonesia lah di Sabang di Merauke anu nuju ngadangkeun dongeng hapunten sakali dimang dia jasa ngabsen di jijinya oge nu di luar negeri wargi sadayana ngaturkeun nuhun ka sadeananya anu parantos urumpaheun kitu ngiring ngadangkeun ieu dongeng. Tah kukituna sok sanaos mangrupikeun dongeng oge pamugi sing tiasa ngajantenkeun landung pangobarahmana warginya. Dina dongeng ge aya nu saena aya nu awona anu saena mah ku urang dicandak anu awona mah kedah ditinggalkeun nya wargi sadayana. Ye we lah utamina kanggo pangobarahmana. Oge ulah hilap deui subscribe-nya wargi. Diantos pisan ngaturkeun nuhun ka wargi sadaya nu parantos subscribe. Mangga atuh wargi ieu carios ngadu teluh teh bagian anu ka 30. Urang lajengkeun nya wireja ngadangkeun dugikeun ka rengsana bae. Nya meureun kitu nya tapi muga-muga we geus kieu mah ulah robah deui rejeki teh. Hayang terus mayeng, hayang manjang, ulah aya kandatna. Kitu ceuk Nyi Samah deui. Ih, nya heuheuh atuh. Sarerea ge kitu lamun keur sangsara hayang buru-buru beak sangsarana. Lamun keur senang hayang manjang salilana. Bener kitu pisan eta teh. Tah nya kudu nyaho carana. Cik bibi ge hayang nyaho kumaha ta carana teh Jang? Bisung ini penasaran hayang nileuman hate Astam. Ceuk hiji katerangan cenah Bi, sing saha anu syukuran kana nikmat anu geus dibikeun ku Allah, tinang tu eta nikmat teh bakal ditambah-tambah. Tapi sabalikna, sing saha nu poho kana kawajiban, teu inget ka Allah anu merekna, mangka ulah sambat kaniaya dagoan siksa anu berat. Tak kulantaran kitu Bi, lamun hayang langgeng dina kasenangan meunangkeun nikmat ti Allah nya kudu narimakeun kudu syukuran ka Allah. Carana ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan cenggahanana. Tah sakitu Bi. Wargi sarerea harita teh unggut-unggutan. Kaharti ari kitu mah. Kaayaan harita beuki reup-reupan bae. Cahaya layung atuh beuki surem, lalai badot oge geus barijil, kalong oge pating gaya bag harita teh. Remetuk jeung reungit mani napuk barang ngeong, di pipir geus disada sora gaang jeung jangkrik, ti kajauhan kadenge anjing anu ngagogog. Tekung selila wargi dur sada bedug magrib, nu keur anteng ngalobrol ti jempe curing hak. Ngong soranu adzan sarerea cengkat reka cai ngadon abdas atau ngadon wudu. Beurang kasili ku peuting, layung oge pareum ngan kari sesana wungkul ngelemeng di tebeh kulon. Jangkrik patembalan jeung sora gaang, hawar-hawar kadenge sora ombak di laut kidul. Hiuk aya angin seah nebak dang daunan. Reup harita teh poek pisan. Cahaya beureum di kulon geus akhir, jangjang peuting geus meber, sang surya geus lila tilem. Ba'da magrib harita Astam jeung Nyi Samah teh katut bisumini jeung Sirahla ngariung di tengah imah. Jandela jeung pantong geus dikuncian. Lampu harita ngagebur hurung, tengah imah caangem prai. Keur kitu kadenge anu uluk salam sada sora awewe. Punten cenah. Mangga tembal bisumini terus tengkat muruk panto tengah. Berai muka kebat ka panto tepas. Ana bereh di luar aya nu nangtung duaan awewe saurang, lalaki saurang. Jajak kakagok nyekal obor. Eueuh geuning aya tamu, mangga kalebet. Bisumini siga nu ruas, tapi usaha sadekah pola supaya somea kasema. Nun ibu, cek eta awewe nu umurna moal jauh jeung bisumini. Ngan itu mah bayuh-yuh lintuh. Geus ka jero gek diuk, laki anu nganteurna mariman obor. Geus kitu ditanggeuhkeun dina golodog bus harita milu ka jero. Sanggis dariuk harita kalayan tenang, bisumini nanya,
Punten bade tumaros jalaran asa anyar pinanggih ieu teh. Namean tepang ieu teh sararek nu ti mana saha jenengan sareng bade aya pakersaeun naon. Bari mencrong nitip ka Sema. Hatur nuhun abdi teh gasik ditampi ngali pariksa ditaros maksad sareng tujuan. Kieu sanesna mah Ibu. Abdi teh tos lami milarian nu tiasa nulung. Tos ka dieu nanging teu aya anu ngajodoh. Nya kamari teh mendak wartos si tukang lauk nyata nyaurkeun yen di dieu aya nu sok tutulung jenenganana Jang Astam leunghihna dimu Ibu Sumini. Atuh lajeng we ditataroskeun dipapaikeun tah tilandeuh keneh. Nya berkah dugi geuning ka dieu. Nanging abdi teh teu acan tetegah teh da bilih nyalahan kitu. Narares bumina Ibu Sumini teh ieu kitu. Ceuk eta Sema harita sopan nakar. Oh kitu laras. Rarompok teh ieu. Malih pun Sumini teh simkuring. Salajengna kumaha atuh ieu teh. Ceuk Bisumini harita rada deg-degan hatena. Bari nyoba-nyoba neguh pamaksudan eta Sema. Nya bade teu maros sakantenan ieu teh. Nalaras Jang Astam teh di dieu linggihna leres di margi eta teh pun anak. Ceuk Bisumini teu asa-asa nyebut pun anak. Nuhun atuh Ibu, nuhun pisan. Abdi teh bingah ari tos kantenan kieu mah. Wasta abdi teh pun Asiah ieu teh. Gaduh karepet sakedip ieu teh. Bari nyungkeun si piwelasna we ti tuang putra manawi tiasa masihan obor bisa naon teh nyaangan sorangeun abdi. Ceuk eta Sema ngakukeun ngaran Asia. Oh naku naon kitu. Bisumini harita colohok. Tarangna kerung. Nu mawi saresna mah isin bade wakca balaka teh. Ning kumaha kitu teh aya jalan sanes kitu tah. Nya kapaksa we bade waksa kitu bari pepereuman. Da kumaha atuh tos aya di anu dipiharep. Ke. Teu damang Ibu teh tanapi kumaha ieu teh. Ceuk Bisumini. Disebat teu damang dan teu disebat sehat da kitu. Teu pugur raosan. Nu mawi isin nyanggemkeunana oge ieu teh. Bisumini harita ngahulang. Terus narik napas jero, geus kitu amitan heula haleos ka tengah imah nepungan ka Astam. Sanggeus ting harewos sakedeung, Astam cengkat terus nepungan ka Sema. Nya sabada sasalaman bari silih bagiakeun, gek Astam teh harita diuk. Aya pikersaeun naon Ibu teh? Na aya nu teu damang? Kieu teh Ujang. Bibi teh bade muntang tulung da si piwelasna teh Ujang. Anu tos kasohor tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah. Tayeuna bibi teh ngahaja nepangan nanging hapunten rumaos teu marojog tanpa larapan ieu teh. Taya iberti angalna. Dupi pangna nepangan teh mah bibi teh gaduh karepet sakedik. Sanes udur badan da teu rieut teu hareeng teu bentol-bentol asam. Nanging rajet hate ieu teh. Gering batin langkung abot batan potong suku. Pasualanana mah kieu Ujang. Tos sataun langkung embi teh naon teh nandangan lara tunggara. Ari nu jadi sababna asa dihina, asa diheureukeun, asa ditincak hulu, asa disapirakeun ku hiji pameget. Geus taun-taun embi teh rarandaan ieu teh. Gaduh anak hiji lalaki nya ieu nu nganteur ayeuna. Bapana maot di laut. Tadina mah teu aya gaduh salaki deui. Nya kitu sok sieun teh nyaah ka anak, nya oge teh nyaah ka embi. Tapi sataun nu kalangkung, bet aya hiji lalaki lumah lameh ngadeuketan bangun linduk, bager. Nyaaheun teh eta nyaahan. Ka bibi teh jeung ka pun anak teh jiga anu nyaaheun pisan kitu tah. Panjang ari lakonana mah. Ya gancangna rakap teh bibi jeung manehna teh nya nepikeun ka matuh dirompok mondok moek geus teu asa-asa. Nya akhirna bibi teh kacilakaan. Da banget percaya teh. Nepi ka geus teu asa jeung jiga cara salaki jeung pamajikan.
malah cek batur mangeus resmi kabari nyungcung cenah. Tapi ila teh karasa ku bibi bet nying sabatin kitu tah manjangkeun doraka nya ngawani-wani maneh minta tanggung jawab hayang buru-buru diresmikeun era ku tatangga cek bibi teh. Ari jawabna teh jang kelanan cenah rek usaha heula rek kumpul keur biayana keun ulah salempang da akang ge tanggung jawab cenah. Terus anjeunna teh indit menang 2 minggu lengoh teu mawa duit. Datang ke rompok teh ngadon deureuh wungkul kawas nu kilir bari jeung henteu mere resiko deh. Tah berdeui ini sabulan jebul deui kitu keneh can hasil can aya hasilna. Nya nepikeun ka sabaraha kali. Aresanana teh anger wae can gaduh artos, can hasil usaha sareng seueur-seueurna deui we tah teh jang. Nya bibi teh jengkel teras nuntang tulung ka sesepuh di lembur. Kantos disaur eta oge ku RT. Alipek teh kalak ngancam rek maehan ka RT jeung ka sepuh anu dipuntangan tulung ku bibi. Malah lami-lami rek maehan ka bibi. Bari nyarekan laklak dasar, bibi teh sieun nya kapaksa nurut kana kahayangna. Taina teh tos aya 3 bulanna cicing wae dirompok bibi. Bari jeung teu mantuan susah. Hayang ngeunah wae boh beurangna boh putingna. Ngana yang diladina nungkul bari teu aya rasa tanggung jawabna. Bibi teh sedih nalangsa ieu teh. Asa jadi runtah jadi leledekan jalma. Tegesna mah dihina bibi teh. Dianggap cecoan. Taina ikhtiar hayang salamet. Kumaha we carana? Mun tiasa diresmikeun nya hayang resmi, mun tiasa disingkahkeun nya hayang nyingkah eta jelema teh. Pokona mah asal bibi bebas tina bang baluh batin. Tah sakitu karepet bibi teh jang. Mugi we sing ngawatos ka bibi, mugi kersa nulungan kanu tunggara. Keuneh minangka imbalan anak mah bibi bade ikhtiar kumaha we carana asal bibi salamet. Astam harita nepikeun ka ampir nundutan maneh. Bakatku lila nyatana ngabandungan caritaan semahna teh. Tetela anu ngaran Asia teh geuningan sumangat nakar dina ngomongna teh. Nyaan hayang ditulungan tapi teu euleum-euleum bruk-brak gitu tah. Jadi wakca balaka ka Astam teh. Ari Astam bingung anu teu manggih tungtung susah nu taya hinggana. Ari sababda manehna mah teu bisaeun ngurusin kitu. Nu geus oge ngan ukur ngubaran ka sakit. Ari ngubaran kana nasib mah asana berat. Anu mata karita teh waktosna wargi sadayana henteu kapan. Rupina dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh wargi karangan Kilisa bagian nu ka-30 dicekapkeun duikeun ka dieu bae wargi sadayana. Sakali deui sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng Sunda sing tiasa ngajantenkeun landung pangobeuh manah nya wargi. Tapi ngalamun teu puguh. Atur nuhun ku paratosaan wargi sadayana. Insyaallah atuh Ngadu Teluh bagian nu ka-31 enjing dina waktos anu sami tangtosna dina YouTube dina channel Atmanggina Mara urang ngajingkeun deui. Atur nuhun ku paratosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.